benten tebih gitu antawis jami anu ngarasa aya jeung jami anu ngarasa diayakeun. Jiga teu sapira kecapna ngarasa aya jeung ngarasa diayakeun. Tapi dina prak-prakan hirupna gitu ya, dina rarasaanana, dina kaayaan hatena benten tebih teh antawis jami nu ngarasa aya jeung jami nu ngarasa ukur diayakeun gitu. Upami jami nu ngarasa aya abot hirupna teh, upami jami nu pamadegan hirupna ngarasa aya gitu. Tapi upami jami nu pamadegan hirupna teh ngarasa diayakeun hampa gitu teh. Da Gusti Allah nu ngayakeun lagi gitu. Da urang hirup lain menang hayang, urang aya lain menang hayang, urang mah diayakeun. Mata rezeki sangkan urang anger aya pasti dijamin eta mah Gusti Allah teh hampa gitu. Tapi benten jeung jami nu ngarasa aya gitu. Tahun hareup urang kudu anger aya gitu. Matak stok beas kudu sakieu ton, stok daging kudu sakieu kintal. Tamun nu ngarasa aya mah jadi abot eta teh. Boga budak ke kudu TK kudu SD, geus SD kudu SMP, geus SMP eta teh kudu ngarasa aya gitu. Upami jami ngan sakadar ngarasa diayakeun dasar-dasar teu gaduh beban kadar dilalakonkeun gitu tos kitu. Abet kudu riweuh-riweuh teuing gitu. Kadar nungguan maot namun sibuk-sibuk teuing atuh kitu baru lagi. Saleresna mah ieu teh gumantung kana filsafat nu mana nu rek dianggo ku urang. Dan filsafat materi mah ngajarkeun urang teh aya gitu. Umpami filsafat tauhid mah ngajarkeun urang teh diayakeun gitu. Dan nu aya mah mung hiji nya eta pangeran urang nu jenenganna Allah Subhanahu wa taala.